selesai saja lima riwayat baik ngadengekeun di almarhum teh. Oh cenah Haji Pedi goblok amat sih. Tah. Turun Ustaz, Masya Allah. Pak EZ mutakin naik jam 12 setengah jam ceramah lila pakali jeung waktu acara tadi ditutup setelah Pak EZ mutakin berarti setengah hiji selesai doa jelema terobah nu balik hiji-hiji aja di pengalaman ya. Ieu pengalaman almarhum saksi simkuring nu balik hiji-hiji acan MC geus caritakeun wargi sadaya dulur-dulur atupan di Bandung mah Sunda lemes lain tersia lemes gitu. Wargi sadaya acara parantos selesai margi Pak Ustadz Rumaidi parantos kemudian Datu Pak EZ parantos mangga bubar. Masya Allah seketika eta masyarakat menta hampir kabeh menta supaya Ustadz naik deh tahun 80 Masya Allah kali. Nah akhirnya kan nyarita kakula bisa cenah supaya naik teh jitu gencan kakarak ayeuna pajarna mah beureudanan pajarna lantaran sarua pada kulon disangka akrab ya haju akrab barita ngobrol teh. Nah padahal mah tuh Tangerang Serang lebih jauh. Tapi harita langsung simkuring menghadap dan itu masyarakat terbubar maksudnya lah itu ayat supaya Ustaz naik deui ngawaskeun ayat-ayat nu tadi deui. Ustaz Masya Allah kunaon padahal pancena entos dibubarkeun wayahna ieu mah supaya naik deui ulah mikiran amplop. Oh, siapa sok kajusai? Coba sejelma tolol ya, Pak ya. Iya dongengkeun almarhum. Kejadian. Maka harita langsung bawa atuh kayak gitu mah. Nah, simkuring gitu naik ento atuh bisa pacar kori. Ulahnya nanti. Nah, akhirnya sampai panggung. Ngawas deui sakumaha tadi 2 kali. Masya Allah sageusna ngawas deui selesai sadaqallahul azim turun cek masyarakat sakali deui bol pan kejadian ieu mah waktu harita ngaji Quran kakarak ta'ud bismillah saayat turun. Nah, namun tadi kejadian almarhum almarhumlah sakitu istimewana ieu mah sabalik seperti eta lah kejadian. Nah iyalah di antara nu kasaksian ku simkuring Masya Allah eta teh wargi Nanang Kosim. Jadi Nanang Kosim teh kawin sareng putra Haji Burhan terkaya di Bandung saat eta. Haji Burhan ngadamel pondok pesantren di adikna menjadi kiai mantap ngaran pesantrenna pondok pesantren Al Burhan. Tah harita gunting pita sakalian haul almarhum almarhumah Kiai Haji Humaidi asana hampir encan manggihan kori model kos gitu encan manggihan jeung teu bosen kugula ditanya kan boga wiridan dan boga naon wiridanana menang teh di pendi anu modelna ieu ari muridna manjur ai guru teh
gitu teh ilmunya. Ilmu aya kos gitu teh. Ya Allah ya Rabbi. Naon teh cenah? Wirida sakadar di tangga dahar undur-undur. Ti guruna di tangga daharna 9, tapi ku Ustaz Humaydi di dahar 11. Jadi ngaleuwihan guru. Kas guruna hayang ngaleuwihan di ngadahar 13 mabok. Gitulah ala kadar kadede anu kasaksian kusing kuring. Hiji kadua di mana-mana diundang kusing kuring sakumaha keur sibukna, masya Allah ngaluangkeun bae. Ieu almarhum acara naon bae di kontek, masya Allah teu hese. Nah ieu riwayat patali jeung singkuring komo nu ngaran haul mah rek dipake rek itu hadir bae. Ieu salah sahiji keistimewaan guru urang almarhum almarhumah Ustaz Humaydi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita tentang Al-Quran geus lumrah. Artina lumrah di Serang mah, di Pandeglang mah ieu teh gudangna. Jadi kalau orang cerita gudang pabrik berarti kan anu bagus aya di gudang anu jore aya, anu bener aya, anu capu, anu hapa aya. Nah ieu ngaranna gudang. Mudah-mudahan di Serang tetap eksis, Pandeglang tetap eksis, Banten tetap eksis tentang pembacaan Al-Quranul Karim. Lamun nyaritakeun maca Quran, urang geus nyaksian timimiti umur 5, 10 sampai kelas dewasa. Makharijul huruf nararafi, lagamna pohara, pokoknya istimewa. Ini mah pandit teh ka kuburan geus can bisa. Masya Allah. Ulama lamun ngadengenya nate hampir sarua jeung galede. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina taun ieu Ustaz Andri sumping deui hayang kasumpingan moal bisa atuh tad cek kuring lantaran kuring kuring ieu bakal mudik. Eta mah wiridan sebab lamun teu mudik mesti dipecat. Dipecat. Nah ieu saurah jadi ira bae sempetna rempan besi teu sehat. Simkuring kerempan besi teu sehat. Tapi alhamdulillah saah ieu sanajan sabenerna mancan fit tetapi dikersakeun Gusti Allah hadir di haplah ieu almarhum meureunana nyaksian simkuring geus hadiah bae diibah keneh di jalan si ieu mah ngarobrol dan ngarobrol dan teu ngadeng ya kuda kuciwas gitu teh macam Fatihah nya nama tetep bae cenah ira ka Bali segala ka Bali segala naon ka Bali naon koko. Nah, alhamdulillah kersaning Gusti didawengin terek dadaon sakadar rek ngabantu doa ngabesu ka almarhum almarhumah. Sakali deui urang bacakeun Fatihah kanggo anjeunna khusus ila hadratil Syekhina al-Mukarram al-Mujiz Kyai Haji almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun urang nyaritakeun hiji carita di Irak kabagi dua, aya Kufah aya Basrah. Baheula jeung kuring pernah ka Irak sieun nu ditambah maca kukula di ditu Haji Pendi lantaran di dieu sok mamaca bawa tah bukuna engke urang baca di payungeun makam Tuan Syabdul Qadir dibawa ku urang so datang ka ditu ke makam dibawa terus keluar kula teu ngomong naon cenah kiai geus ngajak mamaca pan henteu datang ke mobil tetep teu maca barang datang ke mobil noel ya ikut teu maca poho poho kan poho ti Allah berarti ieu niatna teu beres coba maji nu sabenerna ieu kula dibere poho emang niat tak mau yang ditumbak cek iya Masya Allah eta tumbak ka bawa ka Irak begitu ziarah ka sababaraha makom aya merek di luhur makom teh Makbarah Bahlul. Ya Allah, nanti dimaksud zarah kadinya teh henteu kulantaran aya tertera syukuring ka jamaah urang zarah ka dieu ka makom Bahlul. Dongeng heula syukuring di luhur makom teh nyaritakeun Bahlul. Ayeuna pada parahan Bahlul teh hiji manusia diangkat ku Gusti Allah menjadi waliun min auliyaillah, tapi Bahlul mah henteu siga kiai biasa, henteu siga mui, henteu siga NU, henteu siga HTI, henteu nya nama edanan. Ayo medan bener. Edanan. Edanan we pokoknya mah. Sehingga diiring-iring ku barudak leutik ke ditarimpahan ku budak leutik. Aya hiji muridna ngaranna Ahmad bin Mansur hiji deui aya nu kuari tenar teh sakar penceramah nu anyar teh dah ih sia mah otakna deet Roman Masya Allah kolot-kolot jadi Ahmad bin Abdul Somad muridna 10 tahun nutur-nutur ki Bahlul. Satu ketika leungit ki Bahlul, leungit peangan ku Ahmad bin Abdus Somad. Ieu guru ka mana ieu guru? Lantaran lamun ieu guru leuh pasti kaula bakalna cilaka. Sebab katingalina teu normal besi aya polisi asana diborgol. Ulang ge tadi kapan ge Jamal teh kapan ieu teh termasuk salah sahiji kiai di Polres. Nah, tadi kukula geus ditanya ieu mah panangkapkeun bae mah tangkap we teu salah teu ge tangkap we habek. Tah, engke kasalahan engke. Bahlul 10 tahun dituturkan ku muridna nu ngaran Ahmad bin Abdul Somad leungit ngarumas murid ya Allah ya Rabb guru abdi leungit lain masalah naon sebab edanan disangka edan teh ku muridna ge teu apalin bahwa eta edan Bahlul jadi di Baghdad teh 2 nomor kahiji Abu Nawas nomor kahiji Bahlul dan kedua Bahlul nah di teangan kemana besi aya nu nganiaya bener bae kapanggih di sisi jembatan ke digerbugan ku budak leutik
digerebugan ku budak leutik Ki Bahlul maki we digerebugan teh asal ditimpah Allah, asal ditinjuk Allah, asal diciwit Allah. Bahlul disiksa ku budak leutik teh teu nangkis teu naon ieu mah bebejana mah Cimande boga bebejana kakula ieu mah Jakarta besi boga, Cikaret boga, Cikalong boga, Cikande boga, boga kami. Tapi lamun gelut lompat itu, masya Allah. Aku baik guru besar. San Gudori geus dari mana? Ternyata jajatena ti aing. Aduh keun habak wariu. Tah ieu. Barang kapanggih keur disiksa. Atuh disalametkeun ku Abu Somad dek dibales budak-budak ulah cek Bahlul nu mantak ulah eueuh hiji gerak keluar ti Allah, eueuh hiji cicing luar ti cicing Allah, gerak jeung cicing teh ti Gusti Allah. Masya Allah tah ngeunaheun urang boga guru kos nikmat kana jajang teh. Nah, mentak di Jawa pernah terjadi teh maksudnya guru teh ya boga tangkal nangka muridna ngalah nangka bangka di nangka geus arasa dialaan ku muridna dipali wah kata guruna marah langsung ieu sia nangka aing kudu dialaan pan sia ka dieu ngaji Quran pan sia teh ngaji qiraat Quran ngalanang ka aing tolol sia pancak mama cenah eueuh hiji gerak ual ti gerak Allah ih kula maling teh nang gerak Allah orang Serangnya murid orang Serang malingnya Masya Allah cak guruna bener ge gerak Allah lalu gede atuh dialang ya kali udah nyaritakeun tentang nusaroleh senang kan hati ayah Banjar guru urang sadayana eueuh anu kaluar mun urang Fathul Muin pasti hadiahna ka ayah Banjar teh putra Kiai Haji Ilyas namina Kiai Haji Khalil di ayah-ayah teh lantaran luhung ilmuna geus dibapakeun diayahkeun tah eta teh tangkal kalapana dialaan ku santri. Masya Allah buahna dioran ku santri. Ya Allah ya Rabb, jerukna dialaan, laukna dialaan. Apaleun aya teh anu laporan aya ya itu mah kalapa seep dioran, itu mah buah seep dioran, segala lauk keun bae di dahar mah kecuali lamun teu di dahar ku urang di dahar ku manehna di dahar tah teangan guru model kos kikitu hanan sia sia mah kakarak endeup doang ya kakarak endeup murid kakarak endeup ngalah ge jantung sapira jantung hargaan langsung bae cekeng goblok sia tolol sia kakarak endeup banget masa gede sih batak neangan guru nu soleh dina kana hate ya Allah ya Rabb balikan deui ka Ki Bahlul pas kitu eueuh hiji gerak tanpa gerak Allah eueuh hiji cicing tanpa cicing Allah keun wae padahal geus beak disiksa ku budak leutik akhirnya dibawa ke masjid geus dibawa ke masjid di Pandian Gusti Pandian teh bersih ditanya mama hayang naon ayeuna mama lapar sarua wali ge lapar akhirnya dipang neangankeun hayang naon mama roti tapi ulah nu bagus-bagus mama malah meremek-remek bae tuluy tinju we ku cai uyahan we saeutik sieun mah dagingan saeutik mantap Ki Bahlul cukup dulu ya Allah ya Rabb beres di dahar alhamdulillah cek Ki Bahlul seger
Jol-jol maloba di masjid. Si horeng dek aya pengajian. Begitu mulai ngaji Ki Bahlul ngadengikeun aya hiji pembaca Quran. Maca ayatna anu sok biasa dibaraca. Ya ayyuhan nas ya mari terus kedua tercengangnya Inni Rasulullah ilaikum jami'a ayat eta ditarikeun satarikna make lagam anu istimewa makrojna hebat Ki Bahlul nangtung eureun sia ngaji eureun padahal keur leuleus ngadenge nu maca Quran ti eureun narakas ya Allah cakabean kok Quran sih jadi neraka kaget kabeh Masya Allah kabeh unu ngomong aya salah seorang panitia keluarkan dari Edan emang Edan iya nyana maka dari sia ganggu ke acara sia Edan goblok sia kan walimah kadelina okos Edan tapi lamun ngarekan malah wani ka walimah sebab walimah ruhullah malah wani wah anu ngamuk kira di masjid nu Edan kadenge deui teh ku Ki Bahlul sia goblok nu Edan tolong sia tak sia teh tolong sia masyaallah cek Ki Bahlul wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika ayuqda wahyu Ki Bahlul teh ulah Quran meme selesai wahyu ka anjeun ini tu nama wahai Muhammad kade ulah bateuing maca Quran teh ulah cepet teuing maca Quran teh tungguan wahyu tuturkeun wahyu sing bener lanjutanana wa qur rabbi inni wa qur rabbi zidni ilma penta ka Gusti Allah zidni ilma zidni ilma zidni ilma Quran teh kakarak dibaca hungkul mah lain jadi mahrum lain jadi mas kawin bidadari urang maca Quran teh supaya jadi mas kawin bidadari ulah jadi mas kawin amplop urang maca Quran teh supaya jadi mas kawin bidadari Ki Bahlul nyarita lamun ente baca Quran hayang jadi mas kawin bidadari make aturan-aturan la taj'al bil Quran ulah gegeraan la taj'al bil Quran min qabli ayyukum meme selesai wahyu maksudnya kumaha Bahlul baca Al-Quran rapi sesuaikan makharijul hurufna abeh ngeunaheun dibaca namun imaman supaya ngeunaheun kadengena kula mah lamun nyana jadi imam teu sanggup dari mana ini kajian mun parit teh hayang ini imam bagus eta tiga Allah ya Rabb tah pasti cek Ki Bahlul teh terapkeun ucapan Kangjeng nomor kahiji cintakeun ka Kangjeng Rasul nomor kedua cintakeun ka ahli bait Rasul nomor katilu cintakeun ka Al-Qur'anul Karim cinta ka Al-Qur'anul Karim mimiti terapkeun di budak supaya budak bisa membaca Al-Qur'an sanggeus teu bisa baca supaya ngarti kana kalimah-kalimahna jangan Quran dibaca ngan sakadang cangkang hungkul baca disiksa sanggeus teu ngarti kalimahna kudu ngarti kana tafsir-tafsirna supaya baca Quran teh ngeudaheun didengekeunana nikmat dibaca sorangan teh jadi mas kawin bidadari
loba jelema anu hideung di Eropa di Afrika jelema hideung tapi karesepen tapi hafizul Quran beungeut tah hideung anu luar biasa kulitna hideung tetapi ternyata rohna geus aya di sorga sieun mah kasep sakieu dibandingkeun jeung monyet mah kasep lah sakieu kasep insyaallah lah kasep lah ya kasep tuh jadi lamun urang leuleuk sakieu mah sedang atuh atau sedang lah tapi kan roh nama ieu mah roh neraka ulhum jang naon mawa kasep lamun roh neraka jang naon mawa geulis lamun roh neraka jang naon mawa gagah lamun roh neraka di dunia bisa bayinya jadi gubernur jadi bupati tapi rohna mungkin roh neraka naudzubillah min dzalik di dunia bisa bae jadi abri jadi polisi tapi roh neraka jahanam naudzubillah min dzalik istimewaan kene jelema hideung tapi rohna roh surga dibandingkan jeung nu kasep di dieu balok ambalaya tapi rohna roh jahanami naudzubillah min dzalik baca Al-Qur'an artikeun Al-Qur'an supaya mantap bener-bener jadi mas kawin bidadari balul kumaha supaya jadi mas kawin bidadari macana bari ceurik sih dia pernah hari tadi ondang baca Quran ceurik amplop tinggal ceurik dasar jahanami nya aya aturan balik deui amplop tinggalin balik deui cak panitia aya naon tad sorban tinggalin oh adena ka dieu deui emang kunaon orang can kabare amplop eta maksud pagawean kori Leila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata orang bahlul teh nyaritakeun tentang Rabbi zidni ilma Quran baca supaya jadi ilmu Quran hartikeun supaya jadi ilmu nu paling istimewa kok Quran dibaca ku Abuya Cidahu bisa hibar ke Mekah dibaca ku Abuya bisa hibar belah dituna dibaca ku Syekh Hasnawi bisa hibar belah dituna pisan guruna ku Syekh Abdul Karim dibaca bisa hibar baca ku Haji Predi Al-Quran baca ku Syekh Al-Quran mereket macam tah aya naon sih di tubuh Buya aya naon sih di Hasnawi aya naon sih di Syekh Abdul Karim aya naon sih di para ulama-ulama jaba bacaan nama eta keneh aya anu maca qul a'udzu birabbin nas hiber aya anu maca qul a'udzu birabbil falaq hiber aya anu maca qul huwa hiber masyaallah karim teu kudu tangtu-tangtu ayat teu kudu sebab kabeh Al-Qur'an kalamullah al-muta'abbadu bitilawati mun dibaca ku urang jadi ibadah asal bener bacana nah ieu bahlul terapkan Rabbi zidni ilma caki bahlul baca Al-Quran geus bisa macana Rabbi zidni ilma supaya ngerti kana kalimahna geus ngerti tambahan Rabbi zidni ilma supaya ngerti kana maknana sageus ngerti Rabbi zidni ilma supaya ngerti kana tafsirna sageus ngerti kana tafsirna Rabbi zidni ilma supaya ngerti kana rahasia-rahasiana geus ngerti kana rahasiana Rabbi zidni ilma supaya karasa rahasia Al-Quran kana qalbu lamun geus karasa rahasia Al-Quran kana qalbu salat nikmat maca Quran teh geunah sapenting teh moal karasa cuk Abuya emang maca Quran teh tarik henteu kemudian kumaha aya aturan sapoe-sapenting tamat aya aturan saberang tamat sapenting tamat si ieu mapan Quran lagi wallahu alam di mana wallahu alam kamari aya bulan puasa mah barang Sawal heuh nanyakeun ka anakna Quran bapak kemana nanyakeun ka anakna Quran bapak kemana Quran bapak cak anakna bapak pikun kali kan sama bapak dijual ya Allah ya mustungan parah ieu bahlul ke seorang waliun min auliyaillah aya satu dongeng modern tadi ieu keistimewaan bahlul
Bahlul kacaritakeun jaga di akhirat, kacaritakeun jaga di akhirat, kucuprakan ya nama di neraka. Bari ngomong Caki Bahlul teh, Caki Bahlul, coba ari ieu naon? Neraka Bahlul. Cenah neraka seuneu ja eueuh, seuneuan. Eueuh seuneu Ki Bahlul mah di neraka teh. Coba Cakina minta setik, we jangan Bahlul teu karokok. Ki Bahlul di neraka teh ada seuneu hese. Masya Allah kali. Ya Allah, kapan ieu mah geus geseng. Geus teu kadeuleum beungeut Cak Bahlul ieu saha? Pedi. Kok jadi kieu beungeut kredit anggeus. Ki Bahlul neangan seuneu di neraka teu manggih. Sebab seuneu nu bakal meuleum urang teh ya diproduksi ku ari. Urang nu produksi seuneu teh ya Allah ya Rabb. Lumantar lewat neraka menuju surga. Sakiceu, sakilat, hiber, lumpat, lempang. Aya anu ngesot tapi datang, aya nu teu kadeuleun jembatan Shiratal Mustaqim, nu kadeuleun sakadar seuneu neraka jahanam. Sigana urang di kiai-kiai ku manusia di alam dunia, bangga urang di kiai-kiai, rasa bangga di kiaikeun eta nu bakal jadi seuneu neraka jahanam. Dihebat-hebat urang teh ngarasa bangga di hebat-hebat eta hijab antara urang jeung Allah. Bakal jadi seuneu. Ai ieu mah geus kudu dicaritakeun. Atuh emang aslina seuneu. Abehan. Rasa-rasa kos kitu teh teh seuneu. Nah, atuh Ki Bahlul bareangan seuneu teh eueuh lantaran teu produksi seuneu di duniana. Sebab ieu mah jadi waliun min auliyaillah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah inggis. Urang nyaritakeun kitu mana teuing meureun urang balik teh pinuh ku dosa. Saha nu teu berdosa atuh kuari urang mah lain wali. Saha nu teu berdosa atuh kuari urang mah urang mah dihebat-hebat teh tulak cangkengna diceuli. Deh, boga komonesan dipake kebanggaan, boga kajagoan dipake kebanggaan, boga kongkorongok dipake kebanggaan, boga harta dipake kebanggaan. Eta nu bakal jadi seuneu katawaduan di harapan Allah. Nah rempan amat eta teh urang geus kitu teh. Cacak syafaatil uzmati Kanjeng Nabi rempan. Ngan untung urang boga Kanjeng Nabi urang nu namina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yudriku haqiqatahu. Ndeu kumaha bisa ngaidrok kaumun manusia kaum kana hakikat Kanjeng Nabi. Di dunia moal bisa sebab Kanjeng Nabi mah diciptakeun tina cahaya Gusti. Urang mah wallahu alam moal kayahoan kaistimewaan Kanjeng di dunia sebab sarua pada manusia dahar-dahar Kanjeng Nabi tuang biasa galeueut biasa kulem biasa malah garwana Kanjeng Nabi masalah apa ngatin teh garwa pamajikan apa bagian garwa menjahayang meureun santai atuh awewe mana nu resep kayaknya atuh kadeuleuna kasep ka jero nabak brok mah pelet lain masalah eta na jerona pelet bisa bae jerona aya aturan teu jadi geus sambelah lu masina ngomong wah nihil. Baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kanjeng Nabi di alam dunia sami manusia basyarun walaysa kal basyar. Nah ieu kajahoanana jaga di akhirat keistimewaan Kanjeng Nabi mah kaifa yudriku deku maha ngaidrok ka haqiqatahu kahana ka hakikat Kanjeng Nabi. Kaum anu di alam dunia bisa ngajahokeun ka Kanjeng Nabi melalui mimpi-mimpi hungkul. Mal bisa kajahoan kaistimewaan Kanjeng Nabi engke di akhirat ketika orang ditimbang amal. Pende maju. Timbang salatna bagus, mantap. Timbang puasana hebat. Iyalah, baca Quran bolehlah segitu mana. Aya segitu.
barang ditimbang bohong mulai ya hasud dagang karung na oplos pang ngejongkeng nasib neraka jahanam. Teu bajung acan Masya Allah karim ya ditanya ke ku Ustaz Bukhari pen kumaha ieu hasil lah minus berarti neraka lalu ngomong tadi depan sedih orang Ustaz halo masa Ustaz ke neraka kan orang sedih atau sedih aik itu mah bajingan ke neraka biasa polisi ke neraka masalah abri ke neraka no problem misalnya ya mah atau misalnya teman nah tapi lalu Ustaz ke neraka tat kok ke neraka sih tuh bohong isi aing goblok. Ya Allah, anu sedih waktu lama anu sedih kieu ya. Misalnya kiai atau ustad ka neraka dirantai, pamajikanna ka surga. Aju panjana ngadadahan. Teu ngadadahan salaki. Ka Haji Pendi, Ampura, aing neng ka mana? Abi mah ka surga. Atuh lah kakak mah kos kitu sih di dunia. Bonganna tilonganna pakahan kula. Ah, wayah geus teu nikmati teh neraka. Masya Allah. Kana nyusul kan? Teu bisa. Di neraka bae. Jadi ieu mah dulur ge rari daun nyana di neraka bae. Kok maji mamin manggeus di neraka bae. Malah wasiat ka malaikat Zabaniyah. Atau malaikat Zabaniyah wasiat ulah diangkat. Ambo. Kulhum. Nah iya keistimewaan Kangjeng teh di dunia moal kanyawan tapi di akhirat bakal kanyawan kaifa yudriku hakikatahu engke di akhirat begitu Mang Haji Pendi dan rekan di neraka kan cak Kangjeng Nabi nyana kos kitu ge pernah ziarah ka ai nyana kos kitu ge pernah baca sholawat ka ai nyana kos kitu teh pernah ai sakali mah meureunanan maca sah Terus-terusan. Malaikat tapi dina bukuna mesti ka neraka ieu teu bisa ke Kangjeng Nabi ya bisa tetep ka surgakeun barang digali di Ustaz Bodori sarua dirantai tadi rantai sarua nya sabangsa baru begininya sabangsa begitu di neraka kan cak Kangjeng teh bisa deuleu loba muridna nu ngamangfaatkeun loba anu tuh bisa maca Quran jadi bisa sebabnya loba anu tadi makhrajna teu bagus ku sebabnya jadi bagus heula teh Kangjeng Nabi Masya Allah Quran teh kapan syifaun lima sudur kabelah itu hudan lil muttaqin kabelah itu natazkirah dan lain-lain sebagainya bal Quran teh cak Kangjeng Nabi kula jadi kalang dada Kangjeng Nabi ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa yudiku hakikatahu moal bisa ka idrok di dunia mah hakikat Kangjeng Nabi sebab sarua dihina kurang Prancis mah dihina kurang Amerika mah dihina kurang Eropa mah tetapi anu ngibankeun ka Kangjeng Nabi mah ngabanggakeun ka Kangjeng Nabi ku ngabanggakeun ka Kangjeng Nabi urang nuturkeun syariat Kangjeng Nabi sanajan loba kasalahan tapi engke di akhirat siap nyapaatan ka umatna alhamdulillahirabbil alamin ulah leutik hate maca sholawat sanajan kurang ikhlas ge terus belum ngaji terus iyalah ya wae direrab masalah setik we nya nya geheng we gitu nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu hiji simkuring teh ilqaul surur ka keluarga nomor kedua dorong doa ngabesu ka almarhum almaghfurlah geus di jalan di hadiahan we ku simkuring ku ari anjeunna hadir insyaallah segala rupa nu disuguhkeun ku keluarga jerukna cauna caihna pangajianana geus ulah dikamamanakeun polkeun 100% kirimkeun ka almarhum almaghfurlah ka hiji nomor kadua na urang bunga aya nu nuntun dina maca Quran tina teu bisa jadi bisa tina teu bagus jadi bagus tinggal ngelempengkeun melalui ikhlas engke di akhirat alhamdulillah
aya Kangjeng Nabi urang siap nyafaatan nu disebutna syafaatul uzma. Mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan ku Kangjeng Nabi.